ningali Syahrini ayeuna dilamar ku orang Jepang pada urut si kabogona si Luna Maya rariweuh anjing asa ngararaku dulur sararia mah kalau namanya teh terus baheula ningali Gisela cerai jeung si Gading Martin rariweuh anjing terus teh ningali si Yonglek bangetna basa nu acting digebugan teh rariweuh hirupna teh rariweuh we aing unjang anjing riweuh anjing hujat terus karitu we si Araria mah hirupna teh asa nu maneh memang maneh nyusuan si Haryani memang maneh mere dahar si Gisel jeung si Martin memang maneh nyakolakeun si Yonglek memang maneh ngasuh aing ti leuletik kan teu kan masing-masing atuh goblok si masuk kepada riweuh anjing ayeuna naon teh pipilueun kitu hirupna teh siga nu geus tajwid geus hatam we siga nu maneh modar yakin asup surga we goblok mantak naon sia teh masing-masing hirup teh kudu riweuh ka hirup batur saha teh kalau update artis nu kartu asal rujit aing mah pon oge anjing minum sari asam goblok sia biar enggak beleguk tah biar fresh tah segala